Wahabi teh saha? Nyata Muhammad bin Abdul Wahab anu nulikeun nyaeta ilmuna Ibnu Taimiyah anu ngamusrikeun jaroh ka kuburan atau makom junjungan walaupun ngajalankeun munggah haji cek manehana nama muslim mana golongan eta mah Muhammad bin Abdul Wahab ada jaroh walaupun sakumaha naonna beungharna teu aya anu ngajalankeun haji teu aya naon da cek manehna muslim kade eta